Halo semuanya, saya kembali lagi. Saya ingin mengadakan drama Sunda Koplak. Dan jangan lupa share, like, dan komennya ya. Makasih. Duh, nyeri dah. Lontong, lontong. Kela si jae sora jelemanya. Di mana? Tah dengekeun we. Tukang dagang lontong berat eta mah. Manya di leuweung aya tukang dagang lontong. Coba curang dengekeun deui. Di mana asal sorana? Tuh hayu urang teangan. Sorana mah di dieu da, di mana jelema nanya? Lontong, lontong. Aduh, Mang. Aduh, lontong Mang, euy. Oh, aya jelema ningan. Kenaon mang di dinya keur dagang lain. Kalau bertanya, buru tolongan ge kieu. Aduh, aing ah nyeri. Aduh. Oh, Oke. Kenaon Mang didinya? Aduh, pakai nanya deh. Tulungan atuh. Aduh, atuh lawanan aduh. Ya gimana launan? Gedang. Saya nu aneh ya. Aing teh beragna. Nah, lengan si anak ieu. Apaan bro? Jadi angke. Sok calik we na ieu, tong sungkan-sungkan jeung basa jamah. Nala tuh jeung basa aja. Namina saha? Neng Gelis. Ya bos haja. Orang mana Neng Gelis? Orang yang celek. Lulusan sekolah naon Neng Gelis? Lulusan SD Lawang Panto. Naon SD Lawang Panto teh? Aku gak ngejelaskan lagi. Sesapu tuh di jero imah, barala. Siap bos aja. Neng Gelis, bos aja panggilin kopi. Eling tuh Mang. Maaf mang, teu aja. Bantuan atuh wae hidang mah. Di udag-udag naon emang jiga nu panik. Eta jelema rek nipu kurang make sendal. Boga masalah naon keramang muni ku kituna. Ah kenal ge hanteu. Kamarana emang ieu menira ribu kieu nih. Ih si Asep gering menikot teu cager-cager. Mau ngomong kenalan heula tuh Mang. Urang ngaranna NDBS Koplak. Orang si subur. Sok eta gerak ubaran budak niripu kitu nih. Emang dia kasatu mentang ngubaranana. Emang bisa teh ngubaran si Asep? Tenang bisa, cuman ngubaran mah. Iluk emang bisa. Oh, tanya orang sugan orang teh dukun di Gunung Subang. Ini ku bulu kelek, Mang.
Bulu kelek kurang ajaib, bisa cager cuan hiji ge. Emang kunaon emang bisa tigorolong gitu? Candaan wing teh 5 poe. Aduh, ingat. Emang ngaran nama saya? Agus. Oh iya Rudi. Kadang-kadang, emeng-emeng orang asa tadi anggap ya. Lama lah tuh mang, ngaran orang Jackri alias Jack. Agus alias Gus. Mana teh orang mana, neka mana, tos di mana? Hiji-hiji. Orang teh lieur ngejawabna. Oh heuh atuh. Urang teh orang nyengklet, tanengan jelema ku bos urang. Bikin kawaya kieu, teu daegeun ka panggih. Nama ngilu kayak mah orang pasti mana lapar. Cek jatuh mal, aya sama matu. Oh, ulah nyebutnya tuh teh, ingat udah yang cereun ayam ieu. Ampura mang, pan abi itu apa? Kedap abi mikalak kelas sangunya. Oh, Mau nawarannya menukangan kieu. Oh, bunga, Mang. Maaf, Mang, lapar. Terima poe teh dah. Naon cang ulin ya? Gua lapar kene. Ada orang kata cara ngerti dah. Hidang teu. Aduh. Bener ya, Mah? Kurang nama. Astagfirullahaladzim. Tuh ya bidadariku. Tuh, tinggali. mana? Wow, Eta mah milik aing ah. kurang eta mah. Urang Kumaha cenah? Ayo ah, tanggulkan. Yuk. Ewe. Kenalan dong. Boleh. Urang lah. Urang lah. Agus. Agus. Satu titik 2 koma. Neng cantik, siapa yang punya? Ngalak waluh, temakan sendal. Karek wau geus wani ngagombal. Pangandaran tos ka batu hieu. Neng nu geulis nu bager I love you. Love you ruang lontong. Kalau love you tapi bohong. Benar ngagombal teh. Nyaho ah. Suwe apes. Kumpura, Mang. Mana tenang geus teh mi kuliah teh.
Ya bos aja, kopina neng gelis teh sasapu deui. Nikmat ya ngopi. Kacang asin digulaan. Oi oi. Abi izin. Nyanyi naon mereka yang gelis? Ini kenapa nih? Nyanyi kacang asin bos aja. Coba sekali deh yang gelis. Ari kacang asin digulaan. Ari abdi izin pabuaan. Kumaha bos aja? Kenaon teh? Mantep. Ngadieukeun HP nih gelis. Ya bos aja. Si Agus teh kamana teh nyamuk-nyamuk. Kunaonnya si Agus? Dengan orang susul yuk. Saya emang si Agus teh bos aja. Anak buah tercinta dan tersayang. Ayo atuh bos, urang teangan. Bos, mendingan kaca jeung budak tadi bawa. Riba-riba Oh, atuh hari kitu mah bos. Ya, inumkan. Cep udang. Ya Lot, Dengan hasem ayu bar naon? nyaho-nyaho cager jang Asep mah. Dengan geus cager mang. Tuh nya, cek urang gaya bulu kali kurang ajaib. Ayo kayak mau orang. Yuk. Jang, yuk.